warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana beayana, alhamdulillah kalayan kudratillahi robbi qadartinu maha kawasa urang tiasa ditepang dangukeun deui sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda atanapi dongeng Sunda. Nyaeta baris nuluykeun hanca carita anu katunda masih dina judul Utari Nagih Pati. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya tanapi karangan Amboros ti Palihan, Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran keng tile kasapi kuanci dina mangsa medarkeun kayan alam ti peuting. Nyatana kadarja si Gojin katut si Kode anu mana harita diteangkeun ku jurig hulu atanapi jurig buntung. Eta hanca teh nya kumaha atuh mitra lajenganana ieu carita. Sumangga langkung paosna mah urang sami-sami Bandungan kusadayana. Darja, aya nu sorry euy kadenge teh kumadeh. Ceuk si Godeg bari ngalieu ka tukang. Beungeutna katarapias lamun beurang mah hatena ngadadak tagibur teu puguh rasa loba kamelang jeung kahariwang. Kadenge ku dewek oge euy. Tapi sahanya? Aduh, eta mah beut asa sora si eta euy. Tembal si Godeg kadenge sorana rada ngageter. Sora si eta teh sora saha euy? Sora si jurig hulu. Si Godeg ngawalon da puguh manehna mah geus rada wawuh kana sora seurina. Piraku si jurig hulu aya deui. Apan geus eleh ku si Abah. Darja rada reuwas ngadenge kitu mah. Tapi sakaligus heran apan si jurig hulu mah geus eleh harita kubah dewuk 5 bulan anu ka tukang basa tarung di talaga teh. Tapi dewek mah rada apal kana sorana. Lantaran anu seurina kawas kitu mah moal salah si jurig hulu geura eta teh. Si Godeg bangun anu geus ngarasa yakin lamun eta teh sora si jurig hulu. Da puguh geus sababaraha kali ngadenge. Bareng jeung kitu, di luhureun sirah maranehna aya hiji makhluk anu keur kakalayangan. Matana anu bolotot semu beureum mencrong kanu duaan. Letana panjang huntuna ranggeteng. Ari buukna anu panjang teh ririaban katebak ku angin. Getih seger nyarak celakan tina beheungna. Ceuk eta makhluk bari kakalayangan ngurilingan sirah Darja jeung si Godeg. Terus atuh duanana bareng nempo ka luhur barang bre. Jurig hulu. Jurig! Jurig! Duanana bareng pating gorowok balicet sakilat si Godeg malikeun awak. Jebrod atuh nubruk awak Darja nu aya tukangeun. Gulitik labuh awakna silih tindihan, tapi teu dirasa korejat bareng harudang terus pating berengbeng lumpat patarik-tarik. Jurig! Beretek duanana lumpat pating belecir teu beda kawas anu keur balap lumpat bae. Da puguh hayang geura nepi ka imah. Nya teu lila oge geus nepi. Tapi barang rek unggah Darja jeung si Godeg ngarengkog lantaran si jurig hulu geus nyampak aya di dinya. Samalah katempo huntuna anu sareukeut teh
Rek kamarana sia sanajan si laing duaan lompat ka tungtung langit. Ku aing mah moal burung di udag. Darja, Darja. Si laing inget keneh teh ka aing. Aing si Utari ayeuna jadi kieu. Lantaran sakabehna oge gara-gara Lampasya anu jahat, Darja. Saurang manusia anu geus paeh rasa kamanusaan. Tak ayeuna waktuna sia kudu modar. Ceuk jurig hulu bari molotot ka Darja. Matana katara buburilakan bangun anu galak sarta bangun anu hayang gancang ngarekep. Ngadenge caritaan si jurig hulu kitu, Darja jeung si Godeg duanana mending ngadeg-deg. Sungutna calawak hayang ngegero tapi teu bisa sabab ti corona karasa kawas aya anu mengpetan. Bareng jeung kitu, si jurig hulu ngajaul kaluhur terus ka kalayangan siga heulang. Bari jeung teu eureun seuri cicirihilan. Teu lila seot nyirorot ka handap. Gancang pisan sarta sakilat nyamber ka si Godeg jeung Darja anu kerajeg nangtung bari jeung calawak. Seak si jurig hulu nyamber, tapi lep si Godeg jeung Darja rikat ngalabuhkeun awakna, terus ngagoreleng ngajauhan. Koreja tuanana bareng harudang. Nya terus pating belecir lalumpatan tenolih kana nanaon. Jurig! Tulung! Jurig! Aya jurig gudang! Jurig! Aduh, tolong! Ceuk Darja jeung si Gojin bari lumpat teh gogorobokan menta tulung. Tapi oroka ya saurang oge eueuh anu nulungan, sababuan cikitu mah urang lembur geus sare. Aya oge anu nyaring keneh saurang-urangeun, tapi tiba tandai kaluar mah kalah terus mulen maneh ku simbut. Da puguh kaayaan dina peuting harita teh beut ngadadakeung jeung geuman. Sarta loba sora-sora anu matak pikasieun. Sora anjing babaung teu eureun paselang jeung sora manuk jurig anu pating karyak di sarada. Jeleng-jeleng si Godeg jeung Darja ngaluncatan solokan. Baretek lumpat kalacat kana bentengan, berengbeng deui lumpat teu srikna mah notog-notogkeun maneh sabab hayang geura jauh. Ari jurig hulu terus ngudag ka maranehna. Teu lila gok anjog ka palebas saung lisung anu tempatna paroek. Reg duanana eureun dadana reng hapranjung napas ngahegak panon burial buncelik da puguh bakat ku cape jeung sieun. Terus nyerempod ngahep-hep ngadon nyarumput di dinya. Aduh, cilaka ieu mah euy. Geuning si jurig hulu teh masih aya keneh samala ayeuna ngudag-udag ka urang. Ceuk Darja bari jeung ngahegak awakna ngaleper kesangna ngobrot. Sedengkeun sukuna nyereri balas ditarajong kana batu basa keur lumpat. Aduh halah, bener si jurig hulu teh aya keneh. Nya kudu kumaha ari geus kieu, sabab dewek mah. Embung, ari kudu paeh alatan dicekek ku jurigna si Utari mah. Jeung deui naha ilmu si Abah teh mental nya. Ceuk si Godeg ngawalon bari ngahegak. Awakna ngadeg-deg kawas anu lilinieun. Rek lompat ka mana sia manusia kurang ajar. Dicok-crok tah sia polo teh ku aing. Ceuk si jurig hulu anu harita keur kakalayangan di luhureun saung lisung. Ngadengi kitu Darja jeung si Godeg meuni pating gurubuk da ceuk rarasana mah maranehna teh keur nyarumput dinu boni. Tapi teteh lah ku si jurig hulu mah katingalieun. Darja, si jurig hulu aya di luhureun urang euy. Heueuh, hayu lompat. Koreja duanana bareng cengkap. Jeleng-jeleng laluncatan terus lumpat sakuat tanaga. Nyor sia lompat sing jauh.
ari becus mah. Ceuk si Jurig Hulu sakilat niup lisung paranti nutu anu aya di dinya. Wer kalayang lisung teh ngadadak ngapung terus ngabelesur ngudag Darja jeung si Godeg anu keur pating berengbeng bari gogorowokan. Sok sia modar ayeuna mah. Ceuk si Jurig Hulu terus ngajaul kaluhur nuturkeun lisung anu nyurubuk ngudag ka si Godeg jeung Darja. Sorana kadenge ngahiung bangbaraan kawas sora nyiruan estuning matak soak. Ngadenge sora ngahiung sarupa kitu. Duanana bareng ngaliuk breh katempo. Ditukangeun aya barang rupana hideung keur ngalayang tarik nyurubuk rek ngarah ka maranehna. Nya puguh atuh meuni barun celik. Alah, itu naon Godeg? Ceuk Darja bari nunjuk ka tukang. Aduh, duka teuing dewe goge teh yaho. Ayo buru lompat. Si Godeg ngawalon bari terus ngebertek lompatna beuki tarik patutur-tutur jeung Darja. Tapi bareng jeung kitu seak lisung anu nyurubuk teh nubruk tonggong Darja ti tukang. Hiuk jebron. Kadenge sorana meni ngebeledug. Aduh, ampun. Aduh. Koceak Darja ngagoak. Blug awakna tigedebut kana taneuh. Ngadenge sora Darja anu ngoceak si Godeg anu lumpatna ti heula reuas. Gilek malik barang breh awak Darja keur nyuksruk kana taneuh bari gegerungan. Tonggongna karasa saremuk da puguh ditubruk ku lisung anu sakitu gede jeung panjang. Darja! Darja! Jeleng si Godeg luncat nyampeurkeun. Karawek kana awak Darja terus dipanggul da puguh teu tega nempo baturna kawas kitu mah. Nya terus ngebecir di bawah lumpat. Sok sia Darja. Rasakeun babales teh aing koplok. Ceuk si Jurig Hulu bari kakalayangan nuturkeun lisung anu keur ngudag-ngudag ka si Godeg anu keur ngabecir bari manggul awak Darja. Aduh, tolong, tolong. Si Godeg gogorowokan menta tulung. Gorobas luluncatan, berengbeng lumpat go ka pelebah tegal jukut anu biasa jadi tempat ngangon domba. Regeureun sakedeung terus ngareret ka tukang. Tapi kacida pisan ngajenghokna lantaran lisung teh geus deukeut ka pelebah manehna. Samalah terus muter ngurilingan awak si Godeg. Aduh, nya naon eta teh? Nah bentuk buat kawas kitu jiga lisung eta mah. Wah boanya aing jadi udag-udag lisung ieu mah. Ceuk si Godeg bari neges-neges kana lisung anu udag manehna. Da puguh teu pati sidik bisa nemposo teh ukuran mengremeng kacangan ku cahaya bulan jeung bentang anu baranang di langit. Dina kayaan kitu. Hiuk lisung teh ngablesur rek numbruk sirahna. Hiuk leplos. Untung si Godeg rikat ngelokeun sirahna sanajan nya oge manehna bari manggul awak Darja. Tapi gerakanna mah masih keneh kawilang kesit jeung rancingeus. Beuh, nya bener ieu mah geuning lisung anu tadi disaung, tapi nah make jeung bisa ngapung. Nah saung teh geus loba aya jang-jangan kitu. Si Godeg ngomong sorangan tapi bari taki-taki. Manona mureleng ngawaskeun kana lisung anu keur muter ngurilingan ka manehna. Ya, Darja, si lain kuat lumpat henteu. Dewek oge capek ari kudu terus bari manggul awak maneh mah. Si Godeg nyelang nanya ka Darja anu harita keur dipanggul. Aduh, Godeg, dewek teu kuat euy. Tonggong nyeri asarmuk, suku oge karasa asa leuleus eueuh tanaga. Aduh. Ceuk Darja ngawalon bari teu eureun gegerungan. Alah, matak susah tuh kaya kieu mah. Sabot keur kitu. Hiuk, hiuk, hiuk. Lisung muih beuki tarik. Rek ngabanting awak si Godeg. Puguh atuh si Godeg jeung Darja beuki soak. Hiuk
los berengbeng si Godeg teh lumpat deui meuni mangprung luluncatan di tegal jukut. Teu lila anjog ka sisi gawir. Ret ka tukang si Godeg ngajenghok. Lantaran lisung teh geus aya tukangeun sarta geus nyuruwuk rek nubruk awakna. Alas ya, ampun, ampun. Hiuk lisung datang. Jeleng sakilat si Godeg luncat ka gawir bari jeung manggul awak Darja. Kalayang gorobas, gulutuk, gulutuk. Dua nana ragrag ka gawir anu rada luhur terus gugulutukan kabeh lande. Blug gorobas kana kebon hui saterusna dua nana ngajaloprak. Saterusna dua nana ngajoprak nang karak bengkang bari humarurung. Aduh, alah, ampun. Aduh. Si Godeg harita kokociakan, ngarasakeun sakujur awak anu karasa nyeri. Tarangna bancunur leungeun jeung suku garetihan kitu di bajuna oge rangsak saroek. Da puguh atuh ti kakarait kana batu jeung cucuk. Kitu deui Darja kaayaan awakna teu jauh beda jeung si Godeg. Sabot keur kitu, lug kadenge sora anu ngageblug meuni tarik asa eunder. Barang direret tetela sora lisung anu ngudag milu ragrag sarta ngageblug ninggang kebon hui teu jauh ti maranehna. Puas ya puas. Rasakeun ku si laing duaan. Tah kitu balesna keur manusia jahat mah. Si Jurig Hulu kadenge deui nyikikik seuri dibarengan ku sora anjing babaung jeung reangna sora manuk jurig anu teu eureun di sarada. Darja, udah ngoy. Si Jurig Hulu datang deui. Ceuk si Godeg bari nguniang cengkat lalaunan. Sanajan sakujur awakna karasa teu puguh rasakeuneun oge, manehna maksakeun hudang da puguh embung ari kudu paeh mah. Ari Darja jempe bae teu ngawalon. Ingetana geus selang-seling da puguh bakat kusoak. Tonggongna karasa saremuk urut ditubruk lisung. Sajaba ti kitu puhu leungeunna getihan mending ngucur jiga namah tadi basa awakna gugulitikan kasogok ku awi anu seukeut. Samalah mah tatuna oge kawilang jero. Darja, maneh eling kene atawa henteu euy? Si Godeg tumanya bari rumpurampak kana awak sobatna. Tapi Darja keukeuh teu ngawalon ngan ukur kadenge sorana humarurung lalaunan. Aduh, kumaha ari Gus kieu? Jigana mah kaayaan si laing teh parna. Jelas mata kriweuh lamun kieu mah. Ceuk si Godeg bari jung nangtung krawek kana awak Darja terus dipanggul kawas tadi. Tuluy maksakeun lumpat deui kituna teh bari ingkud-ingkudan rek muru ka lembur. Tapi ku si Jurig Hulu tadi antep. Seot harita Nyiroro terus nyamber kanuduaan. Hiuk lep los. Si Godeg gancang lok meuni dongkot. Nya geus kitu berengbeng deui lumpat bari jeung gogorowokan. Nya kitu jeung kitu bae meunang sababaraha kali mah. Tekung silila si Godeg anu manggul awak Darja anjog ka jero lembur terus lumpat ngebretek di jalan desa. Tolong! Tolong! Si Godeg teu eureun gogorowokan menta tulung sukuna geus karasa leuleus beak tanaga. Samalah lumpatna oge geus sasampoyongan. Teu lila lar ngaliwat ka pelebah masjid leok mengkol terus disurungkeun pantona. Tetela teu dikunci tapi di jerona mah poek lantaran ari peuting mah lampu cemporna sok dipareuman. Teu loba deui pikir blus si Godeg asup ka jero masjid sarta brug pantona gancang ditutupkeun. Da puguh si Jurig Hulu bisi milu asup ka jero. Sanggeus kitu mah gancang nurunkeun awak Darja. Gubrag ngagulitik anu saterusna pating jaroprak nang karak bengkang. Aduh alah. Aduh. Ceuk si Godeg napasna ngahegak dadana reng hapranjug panonna purial buncelik teh lain ngan saukur bobodoan. Sedengkeun Darja geus teu kadugana naon. Ukur bisa ngajoprak bari humarurung lantaran keur ngarasakeun kacape jeung kanyeri anu kacida pohara. Ari si Jurig Hulu anu keur aya di luareun masjid nempo musuhna asup ka jero teh katara bangun anu ambek pisan. Seak jebron. Nubruk panto tapi Hulu hiber deui. Tapi kubrag grag-grag kahandap terus kugulutukan dina taneuh. Geus kitu kalayang
si jurig hulu hiber deui. Hiuk. Jebron. Nenggar kaca gubrak terus ngagulutuk jiga tadi. Kalayang hiber deui. Hiuk. Jebron. Nubruk deui panto tapi gubrak deui kawas tadi. Manehna hayang asup tapi hanjakal teu bisa. Lantaran didinya aya hawa panas anu ngahalangan sarta teu bisa ditembus ku manehna. Anu satuluyna ngajaul ka luhur terus ka kalayangan ngurilingan suhunan masjid. Dasar kurang ajar sia. Si laing duaan make jeung asup ke tempat anu kieu. Sarta teu bisa ditembus ku aing. Tapi awas ya. Aing moal nyingka satungtung manusia anu dua eta can beunang. Ceuk si jurig hulu bari terus ka kalayangan. Sorana anu ngirung jelas pisan kadenge ku si Godeg jeung Darja. Nya kitu deui kuno sajena. Sakur jalma anu nyaring mah bisa ngadenge. Puguh bae atuh sararea oge jadi ngarasa soak. Sanajan can nempo jirimna tapi cukup ku ngadenge sorana hungkul oge geus baroga sangkaan. Lamun anu aya di luar teh moal salah. Si jurig hulu anu teu heula datang deui ka lemburna. Beucila ka kawasan si jurig hulu teh masih kene aya di luar. Samalah cenah manehna moal ingkah lamun aing duaan can beunang. Aduh, cilaka sabaraha belas lamun kieu. Darja, kudu kumaha ari geus kieu euy. Ceuk si Godeg ngagereneng ngomong, tuluy rumpu-rampa kana awak Darja anu keur ngagoler teu jauh ti manehna. Gap kana leungeunna tapi karasa baseuh jeung cepel da puguh leungeun Darja juuh ku getih. Ya, Darja, si laing eling atawa henteu? Si Godeg tumanya ka sobatna nu keur ngagoler tempes-empes. Aduh. Kadenge sora Darja humarurung lalaunan. Si Godeg greuwa sarta hariwang kana kaayaan anu jadi sobatna. Nya terus rumpu-rampa kana sakucalana maksudna mah rek neangan paneker susuganan aya keneh. Gap karampa nya terus dikaluarkeun geus kitu cekes. Gur dihurungkeun bray rada caang terus luak liuk neangan cempor. Nya kebenaran aya digantungkeun dina tembok. Kojengkang si Godeg nangtung terus lampu cempor teh diseungeut bray kaayaan di jero masjid jadi caang. Breh katempo awak Darja keur ngagolernya terus di deketan bari di caangan. Darja, ya. Si Godeg setengah ngagorobok lantaran nempo baju Darja anu geus rangsak sarta burahai beureum ku getih. Samalah beungeut oge raca tapak ti kakarait. Aduh, Darja, kawasna maneh teh ripuh euy. Ceuk si Godeg bari jeung nitenan kayan awak sobatna. Anu matak pikawatireun, hatena tagibur teu puguh rasa sok sieun Darja kunanaon. Kojengkang nangtung srog kana pelebah kaca terus noong kaluar. Keur kitu kalayang katempo si jurig hulu teh tetela masih keneh aya di luar. Samalah terus euteup dina dahan nangka anu aya hareupeun masjid. Sedengkeun panonna anu bolotot hurung teh mencrong ka jero ngawaskeun anu duaan. Tapi manehna teu bisa ngadeuketan jadingan cicing bae di dinya nungguan musuhna kalaluar. Walah teteh layak keneh si jurig hulu teh. Ya kudu kumaha ari geus kieu geuning. Si setan teh teu daek ingkah. Jabakayan si Darja kawilang parna. Sarta kudu kancang ditulungan lantaran bisi paeh. Si Godeg kacida ngarasa bingung terus gek diuk bari ngalungsar. Awakna nyarande kana tembok masjid. Ari Darja teu eureun humaruru ngararasakeun ka nyeri dina sakujur awakna. Kesugri kaum dangu. Jag urang tinggalkeun heula kayaan si Godeg jeung Darja anu harita keur aya di jero masjid nungguan si jurig hulu ingkah. Urang teundeun heula sakedeung
ayeuna urang malikan deui nyaritakeun kayan si Gojin anu tadi keur lulumpatan tina tambakan balong. Lantaran tadi diudag-udag ku si jurik buntung anu terus ngageuleuyeung ngarah-ngarah ka manehna. Si Gojin harita terus lumpat sakuat tanaga muru ka jalan desa. Kebat ngabecir ke belah wetan samalah geus deukeut ka pelebah gardu ronda anu katempo caang ku seuneu durukan. Ari di jero gardu aya 4 urang lalaki anu kagiliran ngajaga lembur. Anu opatan tayalian ti Pak RT, Mang Ajat, Mang Aceng, jeung Jang Duloh. Anu keur dariuk bari dikukudung ku sarung anu sakuduna wanci kitu geus indit ngarider. Tapi kulantaran kayan peuting eta kacida mata keung jeung sieun, jadi ukur caricing bari jeung ngadengekeun sora anjing anu babaung teu eureun-eureun. Paselang jeung sora manuk curig anu pating koreak mata kelewang. Aduh, Pak RT nah aya naon nya peuting ieu teh beut meuni asa kuloba teuing dedengean anu matak sieun. Eta geura sora anjing babaung jeung koreak meuni mata kukurayeun. Ceuk Mang Ajat bari jeung culang cileung samalah leungeunna oge teu eureun bari ngarampan pundukna nu karasa asa pating puringkak. Nya puguh kuring oge kaget. Nah peuting ieu mah rarasaan teh beut beda jeung biasana. Nya buah-buah aya nu teu beres. Pak RT ngawalon bari ngenyot ududna anu tadi can kaburu dikenyot. Da puguh keur ngarasakeun ka keung. Aduh Pak RT kuring mah beut jadi inget deui kana lalakon anu geus kaliwat. Basa ngaronda bareng jeung Kang Usman teh kuning. Malah bareng jeung si Mamat katut si Udin anu nepi ka ngalaman diudag-udag ku si eta teh geuning. Ih mata kapok euy. Ceuk Jang Duloh bari jeung ngapiri gidig da puguh sieun. Ari anu disebut si eta teh saha Jang Duloh? Tanya Mang Aceng bari neuteup ka Jang Duloh anu keur moloho kawasna manehna keur nginget-nginget deui kana lalakon anu geus lila kaliwat. Puguh oge si eta Mang Aceng. Si anu geus lah teu kudu disebutkeun deui lantaran sok jadi inget deui ka manehna. Jadi we engke teu bisa sare sabab sok kabayang bae bentukna. Ih, mun sok tara puguh harina naon teh ujang mah. nya atuh ari hayang jelas mah tanyakeun we lah ka Pak RT datang tuh nyahoeun. Lantaran sarua geus ngalaman diudag-udag samalah nepi ka ngajoprak geuningan alatan nunggar panto. Ceuk Jang Duloh bari ngareret ka Pak RT. Ngomongna bari ditungtungan ku seuri. Mun tong sok nyeungsirikeun ari taun teh pamali ka kolot mah. Nya sarua we jeung ujang apa nepi ka teu eling ngarengkol dina kamalir duaan jeung Yang Usman. Teh sarua atuh ari sieun mah. Pak RT nembalan bari nyerengeh da puguh sanajan ngalaman kajadian anu matak sieun oge, tapi ari geus eling mah jadi hayang seuri. Barang keur guntreng ngobrol kitu di kajauhan kadenge sora jalma anu gogorowokan menta tulung. Tulung! Tulung! Ngadenge kitu Pak RT jeung baturna kabeh curing hak. Pak RT, tabet kawas aya sora jalma anu menta tulung. Cing sok geura tegeskeun. Nah nya kitu atawa ngan saukur dedengean. Ceuk Mang Ajat bari curing hak ari ceuli teu srikna meuni rancung-rancung bae. Alah nya teu salah aya jelema anu minta tulung. Tapi saha nya? Tah, sorana beuki jelas kawasna mah maju ka dieu. Cing hayu atuh urang tempo Pak RT. Kuring mah hariwang bisi aya jalma anu butuh ku bantuan urang. Ceuk Mang Aceng bari jung nangtung terus singkil. Nya nempok kitu mah atuh anu sejena nurutan kabawakeun terus narangtung sarta jerat-jerut turun ti gardu ronda. Dina kayaan sarupa kitu. Di kajauhan rentang-rentang aya saurang jalma anu keur ngabertek lumpat bari gogorowokan muru ka pelebah dinya. Tulung! Tulung! Pak RT, ari itu sahanya anu lulumpatan. Jeung kunaon manehna teh buah-buah jalma anu diudag garong eta mah. Ceuk Jang Duloh bari nunjuk ka pelebah jalma anu keur lulumpatan tapi can sidik saha-sahana da puguh rada anggang keneh. Sok pegat atuh Jang. Nasa atuh manehna teh? Walon Pak RT bari ngagulungkeun sarungna kana cangkeng.
Teu lila antarana jalma anu lulumpatan beuki deukeut. Akhirna lar ngaliwat ka hareupeun garduh ronda anu kaparengan caang lebah dinya mah. Lantaran kacangan ku seuneu durukan jeung cahaya lantera anu digantungkeun di panyaweran. Breh ku sararea katempo sareta sidik pisan. Lamun anu keur ngabecir lumpat teh si Gojin alias si Udin anak Bi Icah. Nah, geuning anu lulumpatan teh jiga si Udin. Ceuk Jang Duloh bari molohok ka si Gojin. Nya bener Jang Duloh eta mah teu salah Jang Udin. Tembal Mang Aceng panonna mencrong ka si Gojin anu keur lulumpatan. Jang Udin, aya naon? Ceuk Pak RT nanya ka si Gojin anu geus lar ngaliwat kanu opatan. Si Gojin ngareret ka Pak RT samalah dina hatena hayang regeureun. Rek menta tulung, tapi mata heran. Suku si Gojin teh terus ngalengkah lumpat teu bisa dieureunkeun kawas aya anu ngagusur. Nya, jadi ukur leungeunna hungkul anu ulang-ulangan gugupay. Pak RT, tulungan kuring Pak, tulung. Ceuk si Gojin bari terus mangprung lumpat ngajugjug ka belah wetan. Hae-hae nah kunaon ari si Gojin. Ongko cenah meta tulung tapi kalah tuluy ngabecir mata keran. Kawas aya anu teu beres ieu mah. Nya bener. Aya anu teu beres ieu mah. Hayu udang-udang euy. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula nya insyaallah kin urang lajengkeun deui. Atur nuhun kana naon rupi peratosan wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.